Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi semua biasa saban wayakir tepang di Comantara. Dina pidangan acara nu maneh kapihatur Gundem Catur. Rupi-rupi obrolan sinareng informasi kapihatur midang ngelangkungan acara Gundem Catur ieu. Edisi danget ieu midangkeun obrolan ngeunaan seni tradisi Sunda. Jadi dina seni tradisi Sunda aya waditra alat musik disebut kacapi. Sebagian jalmi ngulik kacapi itu karasa susah. Eta sakumaha anu karandapan ku sim kuring. Tapi di dia aya Kang Arif. Kang Arif tinuju SMP belajar masalah kacapi, ngarepikeun pelajaran ekstrakurikuler gitu nya. Nuhun. Pada saat SMP cenah termasuk kagolongan siswa anu kuleg dina ngulik kacapi. Aku. Mohon gitu. Susah. Ada permasalahan naon susahna? Nya kahiji apanan ari nuju SMP mah wajib milih salah sahiji ekstrakurikuler. Ya abi makana olahraga panginten kurang cocok karena paskibra kitu komo deui. Ada resep lalaguan mending karena karawitan gitu. Nyata ge mereka paksa. Terpaksa jadi milih KTB mun zaman dulu mah. Ya mon. Keterampilan bebas salah satunya memilih kesenian kacapi karawitan. Di antarana tingkat kesulitanna naon tah belajar kacapi? Paling sulit pas ngawitan nyaeta tina mapai kawat sareng paling sulit nama nyurupkeun panangan katuh sareng panangan kenca. Eta bab nyurupkeun kacapina kumaha diajar? Nu jadi standarna kumaha? Standarna urang tiasa mapai do re mi fa sol daminati lada. Daminati lada. Eta nya. Jadi urang ti kawat kahiji lewatan opat sareng kawat kagenep. Hiji pokona lewatan opat teh. Dua lewatan opat saterasna hiji kagenep, dua ka 7, 3 ka 8, 4 ka 8, 5 ka 10. Eta bab dasarnya. Bab dasarna. Terus dina jentrengna naon tah? Dina jentrengna panangan katuhu disintrek, panangan kenca ditoel. Eta make alat? Henteu. Dina kokodna. Kuku panginten sakti. Kuku. Terus ieuna teh kawihna naon teh? Pertama laras. Oh, laras. Nya laras teh aya opat. Laras ageungna salendro. Laras degungna pelog. Aya laras sorog atau napi madenda. Aya laras madenda ti Pandalu. Aya laras Mandalungan atau napi Mataraman. Eta untuk tingkat pemula laras naon nu pertama kali diajar? Pasti laras pelog degung. Saperti nu kumaha laras pelog teh? Sabaraha itu Cianjuran atau Kawi? Abi Cianjuran. Beta larasna masuk laras Cianjuran mah aya 4 laras di anggona. Pelog, Madenda, Salendro, sareng Mandalungan. Jadi hariring nu pertama naon nu jadi standar? Nu standarna belajar posisi catrik atau rapi kulu-kulu. Nu kumaha teh? Nu posisi catrik teh lagu Pirigan 5 sareng 2 pangkatna dina 3. Seperti kumaha hariringna? Lagu catriknya aya catrik mah Pirigan. Lagu nama Seueur. Aya lagu Daruda. Oh, Daruda. Aya eta larasna eta. Eta laras Madenda. Aya teu aya le. Dina termasuk teu sulit eta. Eta henteu sulit. Paling beda sakedik. Pami dina kacapi mah eta teh kawat katilu dina Panalu ditaekeun. Jadi dimulai kelas berapa eta belajar ekstrakurikuler? Nya teh SMP we. SMP. Sabar tahun? Salami SMP. Nah, 3 tahun. Bebeunangan naon eta?
nya benang seberapa lagu. Naon anu dikuasai. anu dikuasai teh masieup pepantunan, wanda pepantunan, wanda dadegeungan, jejemplangan. Eta. Jadi apakah pada saat itu masuk karawitan terpaksa atau Ya, kumaha? nya terpaksa. Terpaksa. Milih salah sahiji. Strategi itu paling alternatif pilihan. Padahal menurut genetika tidak ada darah seninya Enggak ada. di pihak bapak, di pihak ini nggak ya? Enggak. Tapi aneh itu turunnya di mana ya? Darah seninya di mana? Tah ya. Akhirnya setelah keluar SMA, Tah. Di SMA kumar gitu aya ekstrakurikuler. Jadi abi teu ngiringan, tidak masuk, tidak masuk. tidak mengikuti eta. Gitu. Terus ayeuna punya kacapi, anu ngadorong hayang kacapi naon? Nya Tina ngalamun, tina nu. ku reueus kapungkur sok emut zaman kapungkur SMP sok sarangan rencangan gitu ngawang pom sakola nya kaemutan we kumaha nya jadi we abi teh ieu ka anu sok ngadamelan kacapi ka Padede di Wah jadi itu. aya di Curug Candung. Padede pangadamelkeun lah kacapi sok aduh atos sakieu sok sabinggu janten share we abi teh. Nah terus ayeuna aya naon aya udagan niat untuk meningkatkan eta kaparipilan. Aya Apalagi ayeuna didukung dengan teknologi internet ya dan mohon hoyong tiasa ngemumule budaya teras hoyong nyebarkeuna ka anu anom-anom gitu nu lah satiasa-tiasana we gitu. Jadi pesan ke generasi muda seperti apa? Dina raraga nu memulai seni budaya Sunda. Ya karena kanu arano mah nya tong poho kana ieu lah kana naon eta teh disebatna teh naon Budaya. karena budaya Seni budaya karuhun urang ya, betul, titisan ini awaking ayeuna kawi atau haring anu dipika hobi naon? Cianjuran gitu. Cianjuran seperti nu kumaha teh. Cianjuran teh aya sabubaraha jenis. Coba. Aya wanda pepantunan. Sageureuleung gitu. Wanda pepantunan teh aya pepatetnya. Abdi diajar pisan teh kana pepatet dina masieup teh. Kan ari cirina tembang mah dipasieup. Sama model pupuh dipasieup. Contohna pepatet ting haraung ting haregung meong loreng rerendengan meong sancang meong kumbang meong leuweung ngahaleuang. Aduh, Eta lagi Gunem Catur sareng Manglili Guntur kerasan di Padepokan Brata Legawa. Luar biasa. Kanggo episode kahiji urang cakapkeun duwe ka dieu. Insyaallah ke tepang di Cumantara dina episode anu salajengna. Salam baktos permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.